Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sawios paidah anu dahsyat tina doa Nabi Adam. Anu kahiji kasulitan digampilkeun. Anu kadua kaperyogian dicekapkeun. Anu katilu rezeki dilimpahkeun. Mudah-mudahan urang biasa istiqomah maos keunana. Anu dianjurkeun diaos 3 kali sabada natepan salat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.